Yuk urang sauran wae Dede Lesti. Hari ini ya tepuk tangan yang meriah Dede Lesti. saya jelasin dah. Saya iya tanggana hese kela Ini kolontong saya wae. Urang hiburan Saya- kayak ngawas salah jengkeun Kang Dito. Sok. salengkah itu heula tuh yuk tak saya oh saya tebak aja Lesti pasehat aja euy. jajapkeun saya punten ibu punten. Saya punten ya punten eta aya plastik ya. Saya punten punten saya Hehehehehehe. Hei, saya astagfirullahaladzim. aduh umumkan pada bulan Pandang bong bulan ke orang ngomong botak ke orang. Saya teh Lesti Lestong. Lesti masih letik langsing ari mamah mana bepeng. Dede capek dari sana ke sini pas lihat ke sini. Wow, bulannya Benerna naon saya teh? pindah ke sini. Aing namanya anak tapakuwu. Lesti kuat kabel ledug ieu. Ieu tah sapi gelondongan teh tah. Dede cari tangga tadi dari sana turun Dede ke sana. Dari sana turun ke bawah. Nya. Nisieun kieu aing. Allahu Akbar Lesti. Lalu Lesti. tadi Dede sampai ke situ. Di Sorodot saya teh. Bukan. Naon atuh tiga Ada yang ngejelenging apa? Jelenging. Pina ku sia teh Lesti jelenging teh. Tadi pas di situ. Itu adalah suitan dari alam neraka. Pek ya. Buat Om. Nah, sia teh kalau teh atuh mah aa atuh mana teh. Ah, Dede salah. Salah atuh. Salahnya. Punten. Naon itu? Oh, Dede salah. Oh, ieu teh Dede, ganti ulah Dede atuh. Karagok abdi nyariosna. Apa tuh? Atuh. Atuh Om deh. Kuat ngadungku kieu Lesti ya Allah, Robi. Ya, perkenalkan saya. Dede. Ya sok bener. Bisi sok atuh aya teh Lesti di mana? Lesti mana? Lesti mana? Eta nyepeng mikna ulah luhur teh aing 3 bulan can balik ka imah atuh. Dinu tah itu atuh. Tah gitu nya sok. Hanapan saeutik ulah di dinya teh jadi melongna kana mik kurang. Cicing sabudak ulah seuri. Tah gitu made urang we gitu. Hanapan saeutik we mikna. Bapak kumetap pilihkeun tah. Naon nih, mana centil-centil ting Lesti? Dede kaget. Ini susah kalau gini pelia-peli. Ya gampang, amun pula-pula bayur ku cai, kayak heuras, kira sok. Apaan itu? Hehehe. Laras ya teh Dede Lesti. Mohon. Lesti masuk bisa ngawih dengan Sunda tiasa. Biasa. Eta bangbungan hideungan dengan eta teh. Hah? Anu nyanyi bangbungan hideungan. Hah? Hah, saha teh nu ngomongna? Ah, naon bu? Nya eta cek eta hideung cenah. Nyanyi hideungan maneh sok bisa teu? Bisa. Soek cok Pak. Bang bung. Hari mana nggak ngadar naon sih? Kira ku Lesti teh suing kieu sorana. Amun deuk nyanyi, surupkeun heula jeung eta jeung keyboardna. Urang kalingan heula atuh. Cika, urang urang pasian laku Dede nya. Tukang Dede? keyboardna. Hari mana naon sih teh? Mere naon?
Ame halus ngiburanana cici. Naon sih? Pun. Ya, Naon? punten. Ya, cing sae. Kita ngecas. Complak. Ari maneh dengekeun heula meni teh suruhkeun sorana jeung keyboard maneh teh. Sok atuh. Sok do re mi fa Sulaiman gitu tah. Apa? Oh, Do re mi fa Sulaiman. Ih, Om nyuruh Dede kesurupan. cah, ieu sebenarnya. Di, ya teh Lesti Lestong sih. Ari maneh cik sorry cik. Sabaraha hiji? Pakai mikna. Dia mau. Ya. Iya seperti hiji 10. 10. Sok mana mun Lesti masuk. Do. Ut. Sia teh da jadi Garut ya tuh. Panti dodol. Do. Do. Tah, sok Bambung Hidung. Bang. Baso bang 2 bang. Atuh acan atuh. Coba Akang coba sakadik we payuna. Tong. Sapi lulungan dasar gotong royong. Sapi lulungan urang cilik roncongan. Naon sih teh? Teu acan. Oh, entah acan. Sok mangga Lesti. Bang Tah eta Lesti. Hade euy. Ulah diteureuy mikna biasa-biasa tuh. Intonasi kita amun tinggi rada kitu satik atuh teh. Bambung Hidung. Oh, Dede lupa. Ari mana Lesti Lestong sih cek aing ge. Dede lupa udah. Cekedap. Ari mana geus ngadar naon Lesti di luhur? Ayam. Ada naon? Ayam. Nah, hayam bau putih. Hah? Ya, ayam nang ada putih. Hah? Saha cet. Sok. Sok. Enggak sih. Lain sok maneh nyanyi eta Bambung Hidung. Dede ganti lagu we. Ganti lagu naon? Eta geuningan anu ayeuna anu rame gini. Aing dicapak ku Ustad Bung. Dicapak ku maneh deh. Punten atuh dedeknya hilap dede ge tiungna ngapung tadi jalan. Emang ka dieu naik naon maneh? Hah? Naik truk. Sarua naik truk jeung urang. Apaan tadi teh? Oh, truk oma nu hareupan. Heeh. Nah, abi mah nu di tukang. Trukna. Urut sapi eta mah. Pantesan ngadungkuk maneh. Sudah ke sapi di berean. Jadi kumaha? Rek naon? Yuk, jadi eta panggil deui. Juga tadi jadi naon? Tadi teh jadi naon? MC. MC umum. PC bleguk sa umum mah. Oh, salah. Emang aing cubluk maneh teh. Udah ku MC umum maneh teh. Lagu dangdut teh dangdut. Lagu saha? Ayo tong. Hah? Ayo tong tong. Ayu Ting Ting meureun. Eta. Anu laguna teh kesana kemari mencari almarhum eta. Alamat. Alamat urang jadi MC-an mana adik jadi Ayu Ting Ting. Ya. Ya mana tukang ladang dan lah tuh. Ya, dan aku. Oh. Bu, Pak punten. Laguna terserang. Naon? Keminyakan. Hah? Keminyakan. Keminyakan. Jalan tah. Naon sih teman teh? Ide dia yang nyanyi lagu eta keminyakan dengan aya laguna. Mana sih? Aduh eta lagu Ayu Ting Ting teh nu keminyakan. Ulah nyepak bujal. Ulah. Punten. Minyak wangi. Tah eta kewangiannya. Ya, sakatu beureun. Tak kieu Pak. Matak mun pamajikan ulah bere rapat wangi. Rapat teuing otakna tah. Ya, baiklah. Salagu we. Ya. Selaku. Salagu. Nya selaku. Kalau mun 2 lagu ribuh mana teh? Ya. Naon deui? Tong Dede Lesti deui. Nya Ayu Ting Ting. Nya. Nya pasti urang ngomong Ayuna Ting Ting. Ya. Para Haridin. Hadirin. Oh nya. Oh salah ngomong. Abi para hadirin baraliklah. Baiklah.
Mana nih culing jatuh aing bingung ku maneh. Atuh dah salah wae ngomongna. Ya sok, baiklah para hadirin, kurang kaitan we acarana. Kawitan. Kawitan, lain kaitan. Nah. Nya abdi teh kurang kawitan we. Inilah Ayu Ting Ting. Piraku Ayu Ting Ting siga petinju mana teh? Dede salah lagi. Ya tinggalkan Ayu Ting Ting tah. Wah. Oh Itu iya loh. iya. Ada kemenarkan cai suem. Nya tuh salah. Sok kejadian dia tuh. Sok ya. Ayu Ting Ting. Asik. Kalau saya tepuk tangan. Iya adek. Ha, asik. Iya bapakku. Biasanya tidak memakai minyak wangi. Somplak. Pak kamu geus datang mana nyanyi tetamat. Ketukan salah saya teh. Ya, dengarkan. Biasanya tak pakai minyak wangi. Oh tak. Tak. Oh tak. Jadian dia tuh. Yuk. Sadar. Ya, Pak Kubo. Asik. Biasanya tak memakai minyak wangi. Gede gerak. Isin Pak Kubo tos nyumping ka dia dek nyawer maneh. Ari maneh lagu menika patumbang tini jeung musik. Ya udah angker lagu nama gitu. Biasanya tak pakai minyak wangi. Oh tak pakai. Tak pakai. Tak pakai. Nya eta atuh urang ngerakeun tingalikeun. Oh ya, musik. Biasanya tak pakai minyak wangi. Kadek sia. Mana mah ngalagu? Kadek lah. Iya lah, mana ngalagu teu tamat. Biasanya tak pakai minyak wangi. Ya con. Biasanya tak pakai minyak wangi. Kan tadi kayak gitu. Cok dia. Biasanya tak pakai minyak wangi. Tah. Pakai minyak wangi. Nah. Biasanya Sok. tak pakai Yuk musik. minyak Rontok wangi. musiknya. Biasanya tak pakai minyak wangi. atak yo. Biasanya tak pakai minyak wangi. Yuk. Biasanya tak pakai Sok. minyak wangi. Terus. Biasanya. Ari mana nyanyi naon sih? Itu musik apa tuh? Siapa kasurupan sih hanya? Biasanya. Ya turutan aing sok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sok tuturkeun. Sok. La ilaha. Acan. Siapa tuh meni nyanyi kok kahibu. Ayo pohon deh ke. Urang dokeun asa kedeung. Biasanya tak. Kala urang dokeun asa kedeung. Bapak hatur nuhun banyak. Sok. Ya mudah-mudahan artos 100.000 sih janten 100 miliar. Amin. 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 Sok. Cing gentosan. Mangga nu pada 100 miliar diantos mumpung doana can ditutup. Biasanya tak pakai minyak wangi. Tah, Biasanya tak pakai minyak wangi. Sok siap rontok. Biasanya tak pakai minyak wangi. Sok. Biasanya tak pakai minyak wangi. Dirontok somplak mana teh pas. Apa tadi, Ki? Selang kadinya atuh. Sok. Biasanya tak pakai Lalaunan. Biasanya tak pakai minyak wangi. Tah sakitu sok. Sok, yuk. Biasanya tak pakai minyak wangi. Mana gelo sih teh? Ada deh masalah terus. Terus tukang nyanyi asli keruan sih teh. Sah. Eta SOS Panglima Bodor. Mana apal tuh Panglima Bodor sok gawuran tah.
Mesti dicarekan atuh antong ah. Cek aing mun ngomong ka dieu maneh ulah ngomong Lesti. Ayu ting tong saha sih maneh teh? Mesti dicarekan atuh ulah cenah ka dieu Kang. Ini centil kitu sih teh. Ulah cenah ka dieu atuh era. Yen kieu Aing ari ngaran asli maneh teh saha sih? Mimin. Nya jauh sih teh aing ngaguran Lesti. Ayu ting ting ngaran saha? Mimin. Eta teh ngaran pondok Mimin teh. Ari ngaran panjang? Mimin cimilik kiti pipis di bilik bibir gitu bibi ici datang ke cici pipis cis. Kela ari mah teh ngaran apa nyaritakeun maneh pipis di bibir piiti teh. Pipis di bibir piiti seprit ya cis sekalian atuh. abis ini carekan atuh ulah cenah ka Cicing dieu aing lain muhrim jeung maneh. ulah ka cenah ka dieu atuh Cicing ulah cenah ka dieu atuh dijongklok sia teh somplak eta teh. obat ting atuh tong cenah Ya, ka dieu ih Ogi SOS. nyumput Ci, Dede takut ca. Ci, asik. Punten Kang Ogi. Aya Ci tuh aliran kayaknya joget curang mana didinya orang didinya cinatan ablos ka kolong bapak sadar bulanan cincang kering manuk cingkling cinatan ablos ka kolong bapak sadar bulanan cincang kering manuk cingkling cinatan terus papan sabar ya wah awas oh joget tadi carekan yes hati senang bahagia aku nikahin si dia lepas dari titel jomblo sekarang ketemu jodoh dari juga restu dari bapak digodain sanak saudara bujang lapuk ketemu jodoh ketemu jodoh pengantin baru malam pertama sok malu pengantin baru malam kedua iya pengantin baru minta terus ketagihan cicing era pengantin baru selalu asik berduaan. Ayo maneh kana ulah tedan mah beuki sia mah. naon pakades kisah ulah wortan kikituan Nya tapi gitu pada tempatnya ari maneh. Nyanya na panggung mah bisa gitu amun nasuhunan ulah gitu dijedak tak gitu tak Teu meunang maneh di mana balakuk di mana wae. Ieu teh panggung. jeung sahabat Damri Nya eta ditongton tuku seueuran tingali tuh bapak-bapak ibu-ibu. Main belekuk wae. Kade maneh jangan membelekuk di mana saja. Membelekuklah pada tempatnya. disangka runtah membelengkuk di tempatnya Dari mana? Coba teruskan ke Pak Ustad. Jangan membelekuk kalau bukan belekukannya. Kade kurang hirup di alam dunia. Jangan sampai membelekuk lamun lain belekukeunana.
belengkuk lah pada tempatnya. Sekedap bapak teh itu Tempatnya ada di mana Bapak? kayak sekedap bapak teh tahu siahna tentang belekuk berarti. Astagfirullahaladzim. Naon? Dari mana di mana? Ti imah atuh. Nah izin awewena sih teh. Aing katipu. Naon? Nah, Lesti. Ngomong ayo ting ting. Lain Lesti tuh gimana tuh? Naon? Laskar Beat. Tahu. Aduh, ampun teh. Wah cantik ya Dede. Para rawuh sedaya kakung saputri ingkang kula hormati sedherengipun kula nglajengaken benabelan ingkang dereng rampung. Langkung rumiyin kula prayogi ngawartosaken. Yen intawangono lintang cahayu. Iya. Naon sih urang disangka ngawayang kulit teh. Ya teh Majalengka Ji. Di Majalengka Majalengka. suka jadi sete ieu teh wanta. Teh urang teh baheula tukang ulin ka dieu teh sete ka wanta. Heeh, nah tuh ngomong Jawa. Orang Jawa tuh ngomong Jawa, orang Sunda. Ye, sete isnana roge isnana pais. Nya, Sete pagawean bulak-balik sete ka Jawa. Ari ngaran Majalengka mah rapet jeung Cirebon. Jawa jeung Sunda teh geus teu beda. nya emang teu beda. Deket. Jawa jeung Sunda mah bedana teh ajeng Amun Sunda dana, dono di Cirebon. mending ngabentak biasa-biasa we tuh. Mangga, Monggo, calik. colok. Ya, dijedak cek aing kagok runtah aing mah. Ye, kagok cilaka kabeh aing teh naon. Nu calik teh sok baal. Lila teuing. Ya. Mangga calik baal sok Sunda jawakeun sia. Dicengklak aing mah. Naon? Mangga calik baal jawakeun kok. Dijongklok kabeh aing mah sok. Monggo, colok. Boh. Teu sadayana sulanjana sulanjono. Ya. Kabayang amun tukang rujak di Majalengka, rujak. Ngalih katen aing, rojok. Iya. Karunya Teu kabeh. Nya nah atuh bieu nih monggo colok. Eueuh dikasih Nya teu teh urang kabeh, kali. urang can anggeus ngobrolna. Datang Kumaha lamun Pak Kades kasumbingan Pak Camat? mun kabeh Bangga Pak Camat, Ya. kanggo naik ka panggung. Majalengka. Pak Kuwu, Nya, Pak Camat mangga. nya ti Majalengka. Heeh. Daerah ka Jawa. Mangga Pak Como. Atuh teu Pak Camat dicorocolan bani sangka beas IR. Nya tuh dia mah geus teu aya biasi R di dieu mah. Astagfirullahaladzim, ya urang nih digiapeun wae. Kenapa lihat Dede teh seperti itu? Lain dedek mana Apal? mah teh. Di India aya Sri Devi. Nya, Tak itu kembaranana. Sri saha ieu? Sri Devi, Heeh. Sri Devi, Ari ieu. Serigala. Yo, Nalang orang teh teh, ieu teh kieu-kieu oge itu jago. jago naon? Dari mana berbagai macam bahasa bisa ieu mah. Cing. Anu matak ieu ka hade ieu teh kieu-kieu ge ibu tepuk tangan dulu Mimin Balaka. Unggal dinten Sabtu di TPRI tonton setiap tabuh tilu. Ya, aya anjeunna insyaallah. Dina layar kaca eunteung, kaca nako atanapi kaca peupeus naon we tempo. Insyaallah muncul anjeunna. Tamihan hiji deui. Naon? Kaca remek gitu. Oh, Nya, anjeunna kamari nu uih di Malaysia dalam rangka TKI ilegal. Kayak TKI. Hmm? TKI. Heeh. Ari TKI teh naon eta? Tenaga kerja wanian. Wanita lain wanian. Ya, tembe uih di Malaysia di nararaga tasakur binikmat nyunatanana Upin Ipin. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Kieu-kieu oge. Tapi si ieu mah bener. Mimin ieu oge insyaallah kamari kan dipanggil oge ka Singapura. Ya. Nya ke Belanda. Mm-mm. Insyaallah urang doakeun sasi payun oge anjeunna baris dipanggil Heeh. ku Allah Subhanahu wa taala. Umroh. oh, Kade. Ari ngaran panggilan Allah lain modar wae si majol ngajerit wae. rasio. Ingat ibu sadayana ya, panggilan Allah teh lain paeh wae. Sebab panggilan Allah teh banyak sekali panggilan Allah. Tah kadenge sia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah. Ditah salat adan panggilan Allah. Laras. Nya euy, eta suanten Adan tingkat RW teh geus. Baheula urang zaman SMP bersaing jeung Isnandar.
Adan Isna Dharma Adan hari didinya balap kalung. Alhamdulillah panggilan Allah, umroh panggilan Allah, ibadah haji panggilan Allah kene. Jadi panggilan Allah teh loba. Laras. kadenge Aya budak yatim sunataneun, sunatan secara massal. nya Ieu Pak Kades hiji bukti ieu teh nemrakeun bahwa Pak Kades itu terpanggil ku Allah sangkan ngokolakeun jeung ngabudayakeun deui tradisi sabab naon anu ngaran gusaran eta teh penuh makna jeung penuh arti. Tepuk tangan heula ka Pak Kades. Ieu panggilan Allah. non pasaran deh. Lain ria-ria lain ujub ria jeung takabur. Non pasaran Gusaran, dari mana pasaran? Mah keur ngagotong sia, ai maneh. Ini ini dua mah meni hipergengsi. Lain hipergengsi teh hipertensi. Kawan. nyasok keras hiji Ieu mah meni galaksi nongtot. galaksi nong Oh. Nya, jadi anu ngaran panggilan Allah mah tak urang kudu bisa, kudu apal berbagai macam bahasa naon. Ieu supaya teu salah arti. Mohon. nya Baheula urang samemeh SD, SMP heueuh. Ilu ke pangausan ke pengajian, urang kali di dieu aya PAUD aya. Madrasah aya madrasah. Lebetkeun. nya tah lebetan Lebet. Lain lebetan sia teh, budak asupkeun daftarkeun. hari lebetan eta naon lebetan tadi abuskeun sami Lebetan mah jeroan, dari mana sia teh? tah ieu cek aya oke maneh teh mangga lebetan eta kelopak ku duit kan gitu sarua maneh teh Ah hese sih mau ngomong jeung urang Jawa sakapeung mah. Mane mah Jawa re sia teh. topul tuh diwareh-wareh abi mah abi teh turunan Mama Sumedang Bapak Tasik Jadi aing di orang Jawa jauh jauh teh Sumedang jeung Tasik dol. Jadi Jawa ieu mane pan ngahulang ka urang lagi. baik Jika si ieu meureun atuh. nya Bapana Naon, Batak. Dede? nya Bapana Batak, inungna indungna Bogor. jadi Batagor sih mah. Iya Dede lucu ya. sok naon deh Abun bapa umun indung walidani indung bapa jadatun intut imrang teman ini trean hade eta euy baheula urang ngapalkeun kulawarga ibu teh anu kitu ngapalkeun ka budak teh lain digendong teh anak taha ieu anak taha nyaho anak maneh ngene teh tah ki bieu kanyaah eta mah kanyaah Aya bakat kunyaah oh, tapi budak melohok nah indung aing nanyakeun ka aing heuh eta mah nyaah saking nyaahna di ayu tapi alus mah Ditimang. alus mah mode bieu aa eta sarua nadoman cik eta cek yang ngadeng eta cek bapak kuwu eta nu eta sok nadom eta teh diajar ngapalkeun i keluarga tah ngadeng itu lain anak taha ieu abun abi itu bapak tah kadeng itu sok gas mang lah Amne amak-amakan wae atuh. ngabejaan dakwah sia sok sandajan saayat ku sieu mah disampaikeun Ya tadi tong teu kudu amak-amakan daripada anak taha maneh nyaho anak sia bapana ge sarua balik gawe si Kasep anak taha maneh budak teh manggung teh bapak aing gelo nya cenah Tapi bener kita. sok eta anu bieu eta cek pakuwu eta cenang ke disawe abun bapa umun indung walidani indung bapa jadatun intut imrang teman ini trean tah kadenge eta ngadidik ngaranna lain anak taha maneh ka budak jeung dicadel-cadel ti katep ti geulis ti muning sekalian atuh non Pak deui Pak si Kasep si Gelis nya tapi sok dicadel-cadel heuh ti Katep mah teu naon ti Katep ti Gelis teu naon tapi sok nurutan kan ulah dicadel-cadel tapi cek pakuwu alus kene nu akang nu bieu nadoman bieu teu naon eta nu aya engkleuan sok deui ameh yakinkeun cara ngurus budak teh kitu nadoman eta mah kabinekasan para ustad para kiai guru ngaji sok dilagukeun meh gancang nerap Nya. gancang apal ka budak nya sok eta bejaan ulah abun bapa umun indung walidani indung bapa jadatun intut imrang teman ini trean hade tah entrena Nah, entrena. ingetan ibu inget bu oh acan ceng sekali deui tuh dek isukan dek diterapkan ceng serius atuh bapak teh hareup tah Oh, itu kitu kumaha?
Abun bapa umun indung walidani indung bapa jadatun intut imrang teman ini entrean Deui. Oh deui Nubia ame apal nya tuh. Naon Itu unggah kan Nubia. Sok. abun bapa ubun indung walidani indung bapa jadatun intut imrang teman ini entrean Hah? Deui, eta deui deh. Pakuwu can apal cenah. abun bapa umun indung walidani indung bapa jadatun intut imrang teman ini entrean Hade euy. naon ieu nu hade teh? Eta cenah mayun ka ditu ngomong deui bapana. Aya sok tah ieu nu lalajo ieu teh kadelen tangga sambel. Tuh, sok Sunggal orang tunggul lain mana mandi sangat lain. Eta teh jauh-jauh. abun bapa umun indung walidani indung bapa jadatun intut imrang teman ini entrean Deui Bu. Deui sapaehna cenah dieu entrena cenah. abun bapa umun indung walidani indung bapa jadatun intut imrang teman ini entrean Deui Bu. teman ini entrean teman ini entrean Nah jadi domen ini. teman ini semua resep kana entre naon Mira resep nu kitu. meni jiga entre pisan itu Hayo atau orang dientre sekalian. Ulah. minimal bisa bahasa Arab Coba. budak leutik kene enak geus naik ke panggung diajar ngadoakeun nu jadi indung jeung bapa Nya. Nya tuh. Putar. diajar ngitung diajar bahasa Arab Nya. wahidun hiji isnatun dua salah satun arbaatun omsatun apa Itu ngaharuleng tinggalikeun bating itu teh ararapal bapak molohok tinggalikeun tah. apaleun Sok. wahidun isnatun salah satun arbaatun omsatun oh Naon? maneh Anak staha maneh. Nya. Wah, ulah melotot atuh bapak teh geus ganteng, hideung di lebar. wahidun isnatun salah satun arbaatun tah jika ibu-ibu kieu Embung juga ibu-ibu mah, urang geus budak teh. Pira ku aing kudu disangul. lain ieu na ngajawabna Oh, eta nya. berarti apal kada bahasa Arab Aing apal atuh. wahidun Hiji, isnatun dua, salasa Rebo, kemis Jumat, sabtu gajihan, minggu bayar hutang. senen Nganyuk deui lah bae aing mah. sekumaha jadi kana urusan Bang Emo Bapak nu teu mimitianan. ieu kieu wahidun isnatun salah satun arbaatun bisa tuh juga gitu ari maneh Kaditu. wahidun isnatun salah satun coba mana Nya sok. wahidun Hiji, isnatun dua, salasa Rebo, kemis Jumat, sabtu gajihan, minggu bayar hutang, senen nganyuk deui. Sok sanu salah sok. Kaditu sok aing mah sok kaditu tah. wahidun isnatun salah satun Heup, nepi salasa tah. Tuna ka mana ka aing mah weuh tunan teh. Sok si atun ka mana eta? wahidun Hiji, isnatun dua, salasa nya. Tuna ka mana? Pantesan sih mah salat maghrib salat isya. Allahu Akbar uso non teh. Lain non teh. Arbanya kan arba'i mah arba rokaatin ya maghrib salat maghrib bareng ngaimaman usoli pardo maghribi salasa rebo kemis jumaah dipapai sih yang mendatang itu teu pake tun cek aing ge intina kudu bisa berbagai macam bahasa sababala mun teu ibu aya godaan jeung terpaan ye geus arasuk kana saku bahaya
Lamun orang teu apal berbagai macam bahasa. Non ieu, aya non ieu. Ayo non Pak. Iya bakal kamu bojot teh nyok kasamaran tingali. Nu lain dinyanya, nunya di lain-lain. Orainya digerbukan, orayan di barelian zaman ayeuna. Kusaha? Ku inung sia. Ka inung aing jeung inung sia teh sarua apa inung atuh. Iya zaman ayeuna ieu bakal cilaka lamun misalkan urang teu bisa berbagai macam bahasa. Kade Dede kaget, dede kaget. pemimpin anu bakal nyaah ka rakyat teu dicarolok. Anu bakal nipu, make pupulasan segala rupa jeung janji-janji palsu rek dicarolok. Kade ieu urang Majalengka. Ulah salah milih. Merdeka saudara-saudara. Sing saha Urang neangan wae anu menugas bukti kalayan nyata. Bubuk roti di rumah. Halus teh. Urang si sumpah saumur hirup ayeuna urang bisa ngabeuh hareupeun imah aya hot mic. Hot mic. Urang lemah sugih tanya ih sabaheula maneh keur sakola ka ditu. Jalan ke sakitu gerinyulna. Nya abi tidak Ukur naik kolbak. Angkot baheula mah. Kuat Ya. bismillah 7 kali. Nya bener. Bisa nyaho aspal. Hot mic ku saha? Tak ieu ku zaman saha? Ku jelema ieu siga. Ulah salah milih. Jadi kieu Kang Ogi man lam yaskurin nas lam yaskurillah Ai itu. suka teu eueuh. Nah, ini Kang Ogi. Itu di udang tuh. Oh, pangarsa. Di dia pangarsa Mantap mangga ya di pangker. Oh, Abi nemean. nemeh pangarsa. Mohon kumaha? Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Jelema anu teu syukuran ka manusia, jelema anu tidak berterima kasih ka manusia can kesebut syukuran ka Allah. Nu tadi teh ya Kang Ogi, jalan bisa hade, lembaga-lembaga fasilitas agama bisa hade, minimal urang ngahaturkeun nuhun. Tah kumaha cara ngahaturkeun nuhun ka manusia teh? Eta teh dek Buktina naon anjeunna ayeuna boga kahayang kurang dukung deui we. Tah eta. Nya eta. Diajar ka dia diajar. Anjing. Setik. Bari mana? Tong deket teuing sateh lain muhrim. Mana? Duh, astagfirullah. Nah, dada maneh jeung dada itu bedanya. Nya beda tuh. Beda kumaha? Maneh mah geuning lamun lempang teh. Ai bucitreukna mah sarua. Nya ari itu. Ngan ari maneh mah biasa-biasa. Nya di itu. Si itu mah anu euneur. Hah? Anu endak. Eta teh gedang, dicacandak sih eta mah. Gedang. Kadang-kadang teu mawa gedang manehna mah mawa eta mau dobogan gitu. Aduh, gedang eta teh. Gedang teh. Cing ngasaan gedang eta. Sanes maksudna eta mah lain sagedang-gedangna. Lain sagedang-gedangna. Cicing sia teh da boga gedang ngecedok. Cesurian. Abi di dia. Ya, badi eta. Di dia. Badi ieu maneh. Oh ya. Di dieu. Aing sieun ku gedang. Dede udah dinyak, Abang. Oh. Sini deket Dede. Paung sih. Coba Dede. Dede coba sholawat. Ya. Ya unggal panggung geus teu apal-apal. Salatullah salamullah. Sholawat ngagungkeun Kangjeng Nabi. Naon leres. Neng urang menang syafaat mungkin yaumil jaga. Sadayana. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ala yasin. Kadenge diajar. Habibillah sakitu we. Oh, iso. Oke. Jawabnya Yuk. musyrik. Maneh daek disebut musyrik somplak teh. Nu kitu lain musyrik. Oh, murtad. Alah. Seruana teh musik gitu. Yuk. Op. Cek urang sakola, sia teh cek urang ge asup ti keur leutik kene asup ka madrasah hari maneh. Mai ieu otak muter diajar sia teh cara neuleuman zaman, cara neuleuman kaayaan.
kudu sih? kumaha Iya musik keagamaan, sholawat sakikituan sholawat di mana? Saeutik sholawat menggerakan anu islami saeutik tuh cukup tuh set set oh 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 coba saeutik gerakan anu tuh oh coba cobaan itu cobaan tuh ya cobaan coba tuh sedetik we kan ibu-ibu mah aya tagoni tuh oh mana tuh mana sok coba coba gerakan anak saeutik Oh nyobaan sih yuk. ulah kaleuwih sabab naon ieu teh ngaran sholawat mah eta teh ngagungkeun Kangjeng Nabi sareng wirid sareng dikir ka hade nya bener nah ya gitu hari mana ieu na inu gerak teh leungeun mungkul anu ungked-ungked anjeun bujur hari mana bujur mah ulah ngilungungkeun coba nah gitu cicing bujurna cicing hi bujurna cicing leungeun we leungeun ieu ulah ngilungungkeun-ungkedan dari mana Aing. no dari mana no wes bar itu nada laga satik ya kadi ya 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 Oh nyanyi. ade gerakan anak Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin ala yasin ari mana sih naonan kikieuan wae ngilu sholawat Oh ngilu salawat. ngiluan mana ada ge ngomong nemalan sate sholawat Matak bejaan anu bener atuh miluan gitu salawat. ala yasin habibillah langsung mana teh juga ibu-ibu tuh ala yasin langsung sahabat Habibillah. tadi setelina yeuna Mana lu aturan pisan sih? lain loba aturan eta itu sholawat dari mana Ya, urang teh titah kitu titah nembalan sih. heuh bari gerak lamun gerak tong gede-gede teuing ari maneh saeutik we gitu ala yasin habibillah cek maneh teh Ari tadi kita kitu ke urang. heuh eta mah gerakanana maneh Oh, gerakanna kitu Oh. tapi tembalan ku Habibillah. nya sabab aya aturanana sia teh sholawatan Geus lah. wirid dikir aya aturanana leres Pak Ustad ieu tah Yang satu ulah eta bising selepatannya tuh. Enggak saya Sundaan we lah. selepatan tuh Nya tuh. selepatan gitu Nggak Ganti Sunda. ku Sunda. Tah kitu ame bebas saya nama. Abi teu kitu wae kan, abi cangkel kitu jeung kitu atuh. Tah tadi geus kitu ngrecek kitu we hantem abi teh. maneh nemalan back song jadi nemalan Back song teh naon? back teh tukang Ari song. nah, son. song teh nyanyi Oh, berarti kudu ditukangnya Yuk. ayo atuh Sok. sok Sapi lulungan dasar gotong royong. Sapi lulungan. lain nyanyina di tukang sia teh kan back sound back itu tukang Ari ya song. sound song itu para geniup hawu Ngomong. Sok. sok buru tuh wah aman
disangka durukan saya teh banget orang saya teh ditiupan di mana Nu bener atuh jelasna. song atuh. ngilu nyanyi back song Nya sok atuh. Sok atuh. Sunda ya Sok. Bebasnya. budak awewe budak lalaki beda pisan kaulinan anak menang ya mah nu awewe nyo boneka nu lalaki Habibillah. apa Naon diheupkeun aing geus kan kitukeun atuh. Habibillah mah anu tadi nu sholawat Mata kuartosan ta ieu tah Sumuhun. loba iya ngalilukeun. geus diganti ku sunnah nu sholawat Habibillah mah sunnah mah beda deui ganti deui nemalanana budak awewe budak lalaki beda pisan kaulinan nana nu awewe nyo boneka nu lalaki temalan ku maneh nemalana teh nyo kaleci Ieu tah mata mun ka umat teh mere teh ulah setengah-setengah kudu full pantas umatna sesat da bapak mah merena setengah-setengah coba mun tadi nyerios kitu meureun ku abdi ditamatan Tamatkeun. tamatkeun sia teh meureun nya eta maksud teh di tamatan mah paeh atuh sia teh urang nyo kaleci tuh kan kadenge Nya, nyoo banci kaleci. kaleci ari maneh Kaleci. nya ieu saha sih teu meunang maneh nyo banci naon ari maneh saha ngomong banci ieu maneh punten abdi mah panci celina geus conge maneh teh Ah. ya siap Yo. nyo kaleci nu tadi ari ngaran Sunda mah aya nu ngilo aya nu ngartikeun jadi urang nyoo kaleci dengekeun urang dalangna Siap. caritana nu ngilona nya maneh nu ngartikeunana matak dengekeun heula nyoo kaleci siap nyoo dengekeun urang pokona dengekeun urang aing Mohon, mesti salah mohon, ngapalkeun mohon. oke yuk moal Sok mana? Bapakku getol ibadah getol salat getol ngaji unggal poe gawe ka masjid bapakku nyoo kaleci Bagus, betul kan? dicengklak sia teh somplak Oh, nyoo kaleci mah anu tadi nu budak awewe budak lalaki beda pisan kaulinanana nu awewe nyoo boneka nu lalaki nyoo kaleci nya dengekeun urang cek urang oge ieu geus diganti bapakku getol ibadah getol salat getol ngaji unggal poe gawe ka masjid lain nyoo kaleci rek naon sia teh pakuwu jiga masjid nyoo kaleci rek naon atuh pakawu nyoo kaleci maneh maneh sia teh tuh salah wae darah Teuing, tinggi, Allah darah kan tinggi. nonton. darah tinggi sia teh mana ngedok cek aing mun salaki ngaladit orang mimilu ngajawabna ganti deui beda deui ku maneh maneh diciti unggal panggung sia belnong keneh wae nya atuh nya jawabanana lain gitu pakuwu getol ibadah getol salat getol ngaji unggal poe gawe ka masjid lain nyoo kaleci jawabanana nyoo naon geus pasti temalan ku maneh asup ka surga tah abus ka surga pakawu Sok aku. ulah nyoo kaleci lain pakuwu wae kabeh sakumna ku manusia nu kumalenang di alam dunia getol ibadah getol salat getol ngaji asup ka surga Surga. surga Surga. surga Punten. Punten. dengekeun urang Iya, iya. nya didengekeun tadi ka aing teh molor di dieu teh Punten aya nu gaduh amlodipin gitu. dengekeun yeuh Darah tinggi. sok budak jeger tukang gelut tukang judi tukang mabok unggal poe gawe pasea budak jeger asup ka surga Bagus. hade tah budak teh gerabu surga Padahal gitu cenah. surga euy Hai, dadah. asup ka surga nu tadi ieu dengekeun urang aing teh ngadengekeun kuat molotot tah panon teh ngadengekeun teh budak jeger tukang mabok tukang judi tukang tarok unggal poe gawe ka pasea budak jeger jawabannya teh lain gitu asup neraka Oh. tuh budak teh ceurik cek aing ge Sieun budak. nya cek aing ge berecai
Oh itu meureun teu aya ibuna begitu gugah. Da atuh ninina. Di mana mah di sugan urang di mana lain. Ai sugan teh bieu teh kasurupan. Ya. Udah dicari-cari bodas. Ibu cenah ibu tuh. Nya geus sayang. Ya aya keur Ya, ya. duit. Emang budak mana? Lain ayah batur maksudnya gitu maksud teh. Geus kasep nang ning Anak siapa ini? tak salah. Allah. Anak tah ieu. Aduh, sakebet gitu Anak. dari amlo di pina itu. Kumaha? Budak jeger ya anu ngaran tukang mabok, tukang bobok, tukang tarok, tukang pasea. Tukang ngomongkeun batur lain asup ka surga ieu maneh. Asup neraka. Oh. Apal aing ge. Cek urang dengekeun urang. Abdi teh ngadengikeun aa. Apaan tadi kita cek Nya sok dengekeun. Sok. Bapak Hansip getol ibadah tukang sodako mere mawe unggal poe gawe ngawirin Bapak Hansip Asup neraka. Hansip rek dipaehan rek digantung pek ayeuna jelema na ieu Abdi ngadengikeun ti si ieu Hansip nya, tah. teu abi mah teu Dede mah teu. 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 dari mana sia teh cek urang dengekeun Abdi teh ngadengikeun aa serius sumpahan abdi mah. Sumpahan. Abang lemur manehna maneh teh menimbungan gitu tuh. Nah, bere amlo di pin sakebet geura. sia mah da bohonge ceuli pasang lamun aya nu pangaosan teh ibu pasang regepkeun Astagfirullahaladzim. Tah celita. pasang ceuli teh Nempel. Dalin kulakban ditempelkeun teh. Katingali teu. pasang teh dengekeun kumaneh Oh. Allahu Akbar. Ih, poe naon ieu? Pere mana ngaran sa Tito, Teko, Ima di mana? Bandung. Eta di Bandungnya di mana? Hah? Bonge sia mah berarti. Maneh ngomong tarik nya KBG itu nu pinter. Mana ngaran sa? Teko, Ima di mana? Bandung. Eta di Bandung teh di mana? Jarupan sih teh. Mana ngaran sa? Teko, Ima di mana? Bandung. Eta di Bandung teh di mana? Maneh sih ah. Abang lembur nak maneh mah. Nyonya. Hehehe di dia. Jauh. Sombong tah, jelema sombong maneh teh tah. Jelema sombong. Sangaran Ogi. Imah Lemah putih. rumah putih. Nyonya. Sok jawab sia. Di Bandung tadi indit jam 3. Bisaan euy. Deketan ah. Bisaan maneh, pinter we. Nyonya. Sok. Di jalan anu sodako, anu menta sodako bere. Sodako. Eta pisan udah ditanyakeun teh. Bisaannya. Sok sia, eta naon? Anu bara main, anu bere da eta mah urang sodako hari Weh raya. bener weh. Abi di jauh. Oh, Geus ngejedok di dinya. Tidak asal nempel aing mah kemana karep sia. Sok mana ngaran sa? Teko Imah di mana? Bandung. Eta di Bandung dan di mana? Ah, kadang sampai sekali, kadang sampai 2 kali. Eta ge mun nyalse urang mah. No, dari mana sih teh aing mah nu ditanyakeun teh domba keureuneun kusaha. Teu kitu sih teh. Aing menanya ibadah kana domba. Abdi mah geus kana domba gi. Kana Ceuk naon? pakubu, Mas, ayeuna meulah kana domba. Kanu naon? Kana sapi leuwih gede. Sia mah leuwih parah. Naon atuh, Dari mana? Ye mimin teh penyanyi. Coba min lagu Sunda min Wah, ka dieu. cek saha mimin penyanyi. Amun sia penyanyi, Naon? atuh awakna meuni siga box speaker. Penyanyi mah di mana ge langsing gi. Ayeuna mah urang nyanyi. Ah, Ya, urang nyanyi, tah mimin sebagai artis, nya. maneh sebagai pemusik. Musik kumaha maneh teh? Coba laguna apal? Cangkurileng. Nah, berarti lagu Sunda ya. Setuju ibu pemimpin nyanyi? Setuju? Tepuk tangan heula atuh Kang. Oh, ya. Sok. Ya. Coba. Ya. Mana jadi musik. Musik. Oh. Musik. Lagi lain gitu atuh mana jadi tukang biola we, piul. Piul. Oh. Nah, etanya Canak geula biola kan abdi teu ngagubuk biola tuh. tengah gubuk biola. Cenah kunaon atuh? Iya. Nu bener biola ieu mah cangcut sia teh nu digawe teh.
diomongeun wae maneh mah. Congsut mana Mimin? Paingan atuh, rada tiris. Tong dipiceun deui atuh maneh. Sugan teh kenteng. Oh. Coba carak dia tuh, coba yang cat. Duh. Nah, habet gitu. Ari biola saya teh ka dieu dengdekna. Pan biola teh di dieu. Nya geus lah. Tah ka dieu ieu teh digencet. Si Asuri ningeunah kitu maneh teh aing era. Sugan teh biola teh kitu nya kieu nya. Nya geus naon? Ari maneh beheung nu mana beheung? Iya beheung. Mana beheung? Asa beheung saya mah tina sirah teh langsung badan. Langsung awak semua. Matak aing mah ku pamajikan dibalikeun kongkorongnya ku aing teu ditarima. Nah, Kan aing beheungan. sok. Dok. Jeki. Naon? Atuh jeung sorana ngomong gitu. Tes heula. Sok. Sok coba eta biola. Biolana kumaha? Naonna? Biolana sakumaha? Sakieu geus. Di sadana. Oh, biola. Geus tah. Oh, sok. Geus tah. Oke. Geus. Aing biola nu gelo sia nu biola teh. Matemalan eta teh jeung sinen teh. Wah, Atemalan. sok bro. Jeki. 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 Geus tuang can. Acan. Mimin jadi ieu. Mana biola alus ke sini. Aduh, aing. Oke, tepuk tangan dulu buat Mimin ya. Beliau adalah seorang artis yang sudah top badak, top maung, top baledogan Gusararea. Ulah atuh. Ya, anjeunna salah sawios salianti artis. Anjeunna oge punya spesialis nyaeta acan sia mah urang keur ngomong mah ulah. Oh, ulah Itu artis. Oh, nya sok atuh. Ya, anjeunna sanes kanten ti penyanyi, anjeunna ge punya spesialis bagian ngaruntageun rumah tangga batur ya. Lain teh bagian dina ucal galeuh. Ya, oke. Tepuk tangan dulu yang Malaysia, tepuk tangannya mana? Yuk. Dan kita juga didampingi oleh biolis kita ya. Biolis kita yang memang ini salah satu pembiola yang sudah ulung. Buruan musik cangkeul. Mahir lahir batin dan ini adalah salah satu artis yang memainkan biola yang memang satu-satunya pembiola yang tidak punya beheung sama sekali ya. Sok buruan ya aing musik ya lah. Aing. Oke. Ayo, Yuk tepuk tangan dulu yang baik sekali. Yuk. Oh, buru atuh lah ya musik. Pak, anger joget heula we kita. Engklak ai teh betah gitu pan. Ai biola ya. Nya biola kieu we anger sok. Bapak ngengklak. Dia lama anggar cekel gitu. Duh, aing mah. Ya kan Sunda wios. Ari nu kieu. Saleuh mun disawer da ya. Dasana sholawat sok. Nya cicing ge disawer. Acan. Kusaha? Ku Pak Kuwu teh. Karek hiji. Aya teh patatan oge aya. Tantan. Teu ngurunyung. Aya tantan. Teu acan. Pak Tantan beungar eta. Nah. Unggal jalan selamat Tantan cenah. Selamat datang teh. Ya. Ya, tepuk tangan. Cangkurile. Entepina dahan ai. Abdi nine. Neng lama. Op. Merek moal mana teh? Nya cek aing oge sia mah jadi teh anggeus lagu teh. Ya heula teh. Ieu heula kakara kumaneh teh malan. Cangkurileung.
kepada para wiaga tak ada lah sebagai capek Telanya. itu karunya itu tuh Kang Biola Oh nya. nyesok. Anu ngurunyung tadi kan hijinya. Pak nuhun Pak. Nya. iya deh nya ya Ah, langsung maju deh jok ngaleueut lah Pak Ku. Nah, ulah berdua atuh. Minumlah sekedapan yuk lah. Cangkurileng, cangkurileng, entep dina dahan awi, abdi nineng, abdi nineng, nineng nama kanjeng Nabi. itulah Oh, istirahat nyata. Min, ulah gajang-gajang teuing atuh da aing haus atuh maneh teh. Oh, Istirahat nyata. lah. Aing can beres nginum maneh geus nyanyi. Sarua atuh maneh nginum kitu tah. Ari nginum teh diuk maneh teh siga onta maneh mah. Cangkurileng, cangkurileng, entep dina dahan kai, abdi nineng, abdi nineng, nineng naka ajujunan. Tas. Maneh ulah gajang-gajang teuing somplak cek aing ge yang nginum sarua cenah teh. nya ini malah Anda atuh lah, hararese tuh cing lah. Bismillah heula, naon atuh maneh teh ni? Aing can ieu. Sorry di maneh mah aing minuman acan teh. Capek. Cangkuril, cangkuril, Hop. antep dina. Geus dina-dina maneh jadi biola sia teh. Oh, bilang waktu gelis kieu jadi biola. Oh nyoy. Puyoyong gitu biola mah kan ngabentuk. bae teh naon cobaan Oh, boh, bedug masjid we nya. ya Maneh jadi bedug masjid we sia. Aduh beneran suara nama ek. Nya bae we. Duk 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 duk. nya teh naon ya Yo. Kumainnya kalian. Cangkurileng. Cangkurileng. Entep dina dahan kai. Abdi nineng. Abdi nineng. Nineng sote kakajeng Nabi. Heup inum. Tah, eta maneh mah kalem atuh. Bismillah heula teh. Barak nginum maneh mah. Cangkurileng. Cangkurileng. Entep dina dahan kai. Abdi nineng. Abdi nineng. Nineng tate ka kanjeng Nabi. Ane mi holan we aing nu nyanyi sia teh. Ngarek ku maneh maneh coy nyanyi. Rese. Cangkurileng. Cangkurileng. Entep dina dahan kai. Abdi nineng. Abdi nineng. Nineng tate ka kanjeng Nabi. oh Ulah miheulaan somplak aing teh can beres nyanyi. Nginum acan maneh geus ngek teh. Rese atuh. Rese kompak sia teh. Akhirnya dapat kuguan atuh maneh teh. Tuh, aya apa? Naon Kadus. atuh di hararese atuh Pak tadi. Sukawangi tuh kadus unggul ya teh lu datangna hiji. Lobaan. 5 aya hiji 2 3 4 5 genep karek 2 Oh, datangna. gitu. Minimal 10. Sok atuh buru. Kurileng. Hei. Aing can beres geus sia teh. Nah, hararese atuh udah dede teh meuni. men Sok. nyanyi Nah, cangkurileng Oh, cangkurileng. kumaha tuh? Dede salah. tempokeun urang Ya situ sok, nyain Sok. kok. situ teh sakola sih mah hirup yo Kira atuh gugah heula dede. cangkurileng ya Cangkurileng, Ek. cangkurileng, entep dina dahan kai. Abdi nineng, abdi nineng, nineng naka kanjeng Nabi. oh Cangkurileng, cangkurileng,
Nineng naka Kanjeng Nabi. Toh, tutorial. Nuhun. Abi ente haus sumpah. Ini seger ngan caina nih bucubluk seteh. Asa kecidal. Eleh teuing sia teh naon make jeung kudu ieu. Da eta mane mah teu dijaran kudu kieu wae nya heueuh atuh sia. Akan cek di dinya musik jeung nyanyi teh kudu seirama. Heuh, eta mah hayang nginum mah sia teh nginum we atuh. Akan tugasna musik ya di mana mun segala sesuatu urang teu kompak. Contohna keluarga. Bisa. Hiji keluarga hampura, hiji suami istri. Nu hijina teu kompak. Moal jadi sakinah mawaddah tur warahmah. Jadi kuduna kumaha? Kuduna sauyunan. Sauyunan tah didinya aya sakinah mawaddah sareng warahmah. Oh, luar biasa. Tepuk tangan heula tuh. Aing mah santren tah. Suka hideung 3 tahun. Di mana? Suka mana? Suka hideung Cipasung 4 tahun. 4 tahun. Nah, di Pasung. Cipasung. Pasung. Terus 4 tahun. Di Lila nama di Banten 10 tahun. di Banten 10 tahun. Jadi 17 tahun. 17 tahun. Di Manon Jaya. Manon Jaya 20 tahun eta. 20 tahun. Mana yang umur sabaraha? 35. Ti orok saya teh santren teh. Ari mana? Wah. Lu bener atuh mantakna. Nyapan tadi bener. Bener nyanyiin aja. Nyanyi naon atuh? Ieu teh urang teh nemrakeun rasa kanyaah ka deudeuh. Sumohon laras. Pakubu teh bakat tingkunya jadi dina raraga gusaran ieu kahiji dina ngokolakeun budaya, anu kadua dina ngamekarkeun budaya, anu katilu pangpangna ieu itung-itung neuneun ka deudeuh jeung kanyaah ka warga masyarakat anu teu mampu. Laras. Geus lah. Naon? Ya pemajikan ngawea euy. Naon? Ayah cepat pulang, mama sudah pakai celana yang tipis. Nu bener mana? Iya tinggalikeun pamajikan aing. Mana? Geus pakai celana nu tipis pisan dah. Lebar 3 tahun aing can balik. Mana ningali mana? Mana? Cicing mana mah awewe saya urusan laki-laki saya teh. Meni dede teh kabawaan atuh. Papa cepat pulang. Ya. Mama sudah pakai celana kupu-kupu. Ngomongkeun mah dia tuh. Celana ipis kupu-kupu. Ya, ayeuna urang ada gelas sadayana, urang ada. Ya, urang ada gelas pengersa. Mangga. Urang ngalap barokah. Urang ngalap barokah. Ya, malah manar urang ada gelas sadayana. Urang ada gelas sakedeung anu teu ngadeg nyawayahna ku abdi moal didoakeun. Komo nunggu ieu mah teuing pokona mah. Anu ngadeg abu surga amin. Amin. Anu tacan uih abu surga amin. Amin. Anu uih pangheulana teuing. Amin. Sok sia balik pangheulana moal didoakeun sia. Anu shalawatan lagi. Ya, Ustaz. Wah kau gi, Pak Kades nasi pura keluar kau gi. Pak Kades punten, Pak Kades, Pak RW, mangga, Pak RT. Pak Kadus. Nya Pak Kadus. Ketua Bapak, mangga. BPD, mangga. Di laluhur. Mohon mangga. Iya, urang. Anggoseuna baku kalem we. Urang sadayana margi ieu teh mitembeyan Ibu, mudah-mudahan ieu tradisi kebiasaan anu arti pinuh ku barokah. Nya pinuh ku rahmat kalian mudah-mudahan ieu sing jadi budaya oge anu tiasa nanjeur tetep nanjeur sabab naon pinuh ku arti pisan. Amin. Dina anggone ngagusar ieu urang eta mere arti deui ka masyarakat yen sagala rupa ge kudu dirapihan dari sejak dini. Ya gitu pangarsa. Jeung mun di ayeuna gendengkeun kana masalah bag-bagan agama mah nu tadi teh lita barokah. Ngalap barokah tidinya utamina doa ti para kiai tamu undangan khusus nu hadir wongnya ayeuna kantenan dinten enjing gitu kan. Ya, leres pisan Pak Ji. Di dawongnya ayeuna satu acan mahlul qiyam intina urang hayu bebarengan tingkatkeun iman Islam urang ka Allah. Utamina syukur urang ka Allah, urang manfaatkeun kesehatan urang samemeh datang waktu gering. Urang manfaatkeun usia urang, hirup urang samemeh datang waktu paeh. Da teu apal urang bakal panggih jeung isukan atawa moal. Ayeuna aya kahirupan, ngaran-ngaran kahirupan di dunia bisa minta tulung kanu jadi tatangga, bisa minta tulung kanu jadi dulur, bisa minta tulung kanu jadi anak. Ketika urang geus kembali ka Allah yang harapan kahirupan akhirat eueuh nu bisa tulung anak ge ayeuna bakal minta pertanggungjawaban ka urang, keluarga bakal minta pertanggungjawaban ka urang, kabeh bakal dipenta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keur nu ngarora urang manfaatkeun waktu ngora samemeh datang waktu kolot.
anu keur cager je urang manfaatkeun ayeuna kecageran urang titipan ti Allah samemeh datang waktuna gering nu beunghar urang manfaatkeun beunghar urang di jalan Allah samemeh datang waktu fakir malah mandar urang sadaya ayeuna khusus nu hadirna ieu wengi kenging rahmati Allah magfirah ti Allah subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin ya rabbi salli ala Muhammad يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة اللهم صل وسلم وبارك عليه الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله أسرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سرور الله يا نبي سلام عليك الله يا رسول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري الله يا نبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا 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 يا اللهم صل وسلم وبارك عليه الله مرحبا مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهي يا إلهي جود وبلغ كل ما صار صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا
sallallahu alaihi wasallam. Marhaban Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faj'al mujtama'ana ya Allah ghayata husnul khitami ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alifil ma'lufi ujburna hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khusus pamaksadan sohibul makosid Bapak Kades, baik pamaksadan keluarga pribadi utamina di desa Sukajadi, program-program anu nuju berjalan utamina harapan angan-angan nu parantos di program gen mudah-mudahan saenggana terlaksana, mudah-mudahan dipasihan kasalamatan, kalancaran utamina, mudah-mudahan aya dina kaberkahan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Murang kali anu hatam Quran ngiring bingah Pak Kades teu kabayang ieu murang kali nilai jeung harga di paeunan Allah. Tong boroning manusia kertas bodas ge ketika ditulisan ku ayat Allah mah boga nilai, hartina nyepeng nage kudu boga wudu, kudu boga abdas. Kantenan manusia anu dipinuhan ayeuna ku ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala malah mandar ieu murang kali jadi hiji cengclengan, jadi hiji sababiah khusus kanggo sepuhna Bapak Kubu, Bapak Kades nu tiasa mukakeun ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ti awal duikeun ka akhir ti pribados kali kang oge SOS rombongan hapunten nu kasuhun pangarsa hapunten. Adapun bobodoranana eta mah dina raraga ngiring bingah surur ka pangarsana Pak Kubu ka Pak Kades. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa tepang deui kalayan aya dina kasehatan kawilujengan wa aslihil fasada bita'amuli wa in badihatan fala tubadili wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.